wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta ka nusugi. Bismillahirrahmanirrahim. Jeung rasul teh miwarang anu nyaan lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah ku bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untung ai dagang mah terus jambung merek rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos kitu kita teu berkah aja sok kasinggungan ya loba teh atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang mawa patik mawa golok mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung ka leuweung nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ka pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana masyaallah hebat Abu Nawas ge pernah muriangnya barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikanna neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar yang mendek dijual telah ngan 200 dinar baik kunaon emang kak
nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh kae kos kitu mah teu kebal cager upah bajigana kan ditegor ka pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual heunya bawa ku jaga ka pasar bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200 boh jelema tuh nyongsrong kabeh boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan saha nu siap kula jadi cek kana ieu mah nyumponan panazaran teh kabeh ngarusapan ka Abu Nawas hebat amat apuna geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunya teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana sakitu bae sakira teh harga kuda lawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh aduh jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam teu mungkin kana teh cek pemajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula iulah urusan kakak urusan neng aja bisa tuh laku gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku nama ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge jan tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mere ka masjid anu dek mere ka majelis anu dek mere tah baekeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon jadi balik deui tah karesep teh balik deui eta lah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun ya teh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat beuh fisik Bang Haji mah tilok gering-gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu tah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa eueuhna naon agak bareng dibawa ka mana aban bawa ka rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro naon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan emak aya singkir kenapa emak geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya isi eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka ulah sok kabohongan diri kan lah tunggus bae narima sakitu ayana
jawaban mencari jawaban mah. Kan orang atuh lamun indah sote aya jawaban. Iya orang seri itu seri, orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna. Ai sepihak doang mah. Atuh. Caka majikan anu geus-geus lah. Bener. Tah. Dunia litik ketika gering. Nangkarat keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na ieu geus teu bisa ditangani ku dokter. Geus ulah dibejaan besi haju langsung hos we ngalenyap jana. Ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun, tukang urut geus teu sanggupeun, ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang. Sial-sial. Udah batak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun. Abah penyakit naon ieu? Penyakit anu. Ye, tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh. Kadengekan ku nyana goblok teh budak. Usir. Jadi deuleu dunia eueuna naon dah. Urang we urang ye. Urang dibere para raid angsongan jeruk, angsongan apel, angsongan bakakak. Kaditukeun sebab urang geus teu hayang. Geus teu hayang. Tah, sagala rupa. Urang borok dina suku. Aju dibere sapatu nu hargana 20 juta. Teu hayang urang. Teu hayang lah kaditukeun. Yang urang ge borok suku aing. Tuh. Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang. Alah toel cek awe da naonan dieu. Aing di toilan doang mah getek cek kana tuh. Nah, geus ka ditu paling ge cek Haji Pen di tengah ditu teh hayang. Sebab geus harpat. Nah, ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah kusaha. Nu itu ulah kusaha. Sehat deui mah beda. Gering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho cek. Beuh pohara. Ridho. Itu tos. Sebab jana teu butuh. Nah, dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah. Ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing. Jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh. Nah, kembali deui ka aslina. Nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat. Hirup keneh daek pepegatan jeung dunia. Carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat. Hirup di dunia na aya lindeu kanyana tapi daek pegat. Waduh. Pan urang mah leungit sapedah bae ge. Beuh. Atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ite kinayah, mau tambang, mau pedang, neangan kayu, bobengket, kemudian panggul, jual, berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu dek neangan kayu ka anak wari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu, hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh. Heuy, atuh sia di borgol kajeun ku pake janu bogaan. Eueuh ku dek neangan kayu ka mana urang. Leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh. Gunung geus eueuh, gunung mana anu kuari bisa. Ieu mah sakadar gambaran berdikari. Geus urang kuari mah tuh jadi karyawan, asal lu bener jadi karyawan. Dagang asal lu bener dagang. Ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS. Ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teh jelas. Atuh teh jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang, padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna. Je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Ai dut-dutan mah gojekna.
Di mana cenah kula siapa? Tanya ka ceglok naon dire. Dutna mantep. Nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui. Ajeuna kok teu direm ka. Tolol nu diboncengna. Aduh, masyaallah. Ai ditanya teh kula mah sedekah susu bae cek ya. Tarolol kabeh ge ieu. Wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yane berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nusugi Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta, beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu bae amalkeun sabisa-bisa. Jah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae. Nyada mah handapeun dagal kayu bae geus kana mah gaeuh jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung ditah tausiah jelemana aya 20 ya mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niat geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ayo bae tausiah sanajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageunna garila mah kadang-kadang ge masyaallah karim ayo kerada batuk ya kena saeutik ye ayo geus kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna daun maksudna saeutik kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah masyaallah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun atahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim fa hadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah ilah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kabut teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang ngaku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ke ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema
sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cakep bae emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nieun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeurna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung nyusu aya nasi goreng nasgor terus trek aya mie tek meuli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cak kebo urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh jahoreganan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adi komo si eta mah betul dia dianggap rajaan aku kebo inilah atasan kita wa huwa habibullah azza wa jalla kekasih Allah azza wa jalla bahkan mahram Allah bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah Masya Allah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu izin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu izin falamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan leumpang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae aya bae tak kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deuk kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuzna kita milik cocodot eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah artinya mahram Allah keluarga Allah uranglah papanganten jeung Allah eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah mahram Allah eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah papanganten jeung Allah gama gola bi yazid al-bistami ahlullahum araisullah ahli Allah ma araisullah etalah panganten jeung Allah bapi riwayatin auliaullahum araisullah etalah panganten Allah artinya apa panganten jeung Allah geus pala ya'riful arais illa mahramum udunya ho ka panganten kecuali mahramna lahum muqaddaruna bihijabil insi nyana dicadaran ditutup make tutup aring la yarahum ahadun ghairallah nundul ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah ya Allah karim eta sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa model di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah datanglah nyana
ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok, saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir. Hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol suku na geus meunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu. Indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah. Tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasa geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya, senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa, ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter, dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nu nyaho orenganan layak dipulwali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol, dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu na gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita.
aduh aing besi teu naek, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi, eta lah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber, awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dong, apa lu cek dong. Aduh, masya Allah. Cek dok, dicek ke dokter, nyar seserian. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi nyana gila-gilaan. Tisaeutik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja di gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh aduh. Aya nu cicing bae. Aya anu teu puguh nu dirasakeun. Aduh. Sia naon nu nyeri. Nu nyeri. Atuh ado-adoan bae. Nyaho. Aduh. Seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila. Dianggap jiwa anu meuli. Tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah, karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kiai alhamdulillah jangan geus dia biasa bae tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho, di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Da awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Itu masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu beredahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeule edan kabeh. Asli. Ini akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha
Gitu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, lu selalu urang dideleukeun ku Allah, kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Itu dideleukeun ku Allah masih WA-an kan ya, Mas? Tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah, make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah tahu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Weh. Di hatiku ada bibir goblok meureun. Belah hatiku cek jangan. Ka dia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajen teuing ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae tah mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae. Tapi katebakeun sakumaha ieu di rumah sakit gila, bukan gila beneran, cek dok coba ge, ternyata bener nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku, sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya kiana, sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Oke. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelemana bisa diimah, jelemana bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah, hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak, moal keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali buka. Jelema make bajuna rapi, itu kali buka. Jelema make tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawang, beketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Geus cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho
cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia nah, coba tanya ke kiai anu kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya sekali dua kali itu bisa karena maka sumpah wallah saya pengen tahu kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah itulah udah ada ditungguan baik Masya Allah ayah ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda kok nyahoun pesuruh guru Anda nyahoun teh kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah jadi yang kelihatan bukan Anda yang kelihatan guru Anda waduh jalan masalah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah nah kok bisa kajahoan kos kitu teh sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah mahram Allah penganten Allah eueuh nu nyaho kecuali Allah walaupun ditutupan dibelenggu dan lain sebagainya tetep bae kajahoan Masya Allah karim jeung Rasul teh miwarang anu nyaan lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah telok untu ai dagang mah terus jambung merek rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos gitu kita teu berkah aja sok kasinggungan ya lemah teh atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah
nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah. Tina sawarehna tanda geus deukeut datang kiamat loba anak zina. Insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela mabok geus merajalela zina subhanajas ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae teh lain eueuh kiai ja kiai da zina lain eueuh kiai ja kiai na ge mabok emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun atuh cak kiai da kalau nu mabok emang nu mabok kiai balaya coba kiai cenah bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi sangat silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai saya kesini mau tanya sama kiai saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong bagaimana cenah kiai ih budak kudu dibodem ieu budak kiai goblok ge nyaho kula lain hiji sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustaz ada berapa ada banyak siapa dibejakeun nya A B C D oh jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi daetan mantak nenggak heula geus cenah atuh tenang cekana nyaho kula disebutan punya rekannya teh A B C mantak kurang geus jaho jasa lillahi ta'ala lain lalaga Allahu akbar atuh ku mate nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai masyaallah kari dia siku kabalingar teuing cak hate atuh dek naon nganasehatan batur aya sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh aya kos kitu sagala badak lamun kula ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu oh bagus nyaho padahal mah hate di kiai diadu cenah muludan aya kiai anu oh bagus tetep bagus bae tapi nyaho hate mah oh ini pernah dicaritakeun teh sugan kula geus tobat cak hate teh kitu nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha masya Allah Inggris bentak atuh eueuh dasar ka masyarakat geus kieu bae itu ja kiai na mabok atuh kumaha kiai na mabok Kos polisi nangkep sakitan mabok polisi geus beres asupkeun ka penjara beres gasupkeun nya mabok saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia goblok udah coba eta polisi eta kos kitu sajeuna ge moal bejakeun pokona nyaho aing 155% nyaho nyaho jasa tapi teu sakabeh polisi kos kitu aya nu bager mana anu bager nyaho kula nyaho aya seorang polisi datang ke kula nyana nanyakeun Pak Kiai saya silaturahmi di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum emang kenapa
saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak, istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia, saya anak angkatnya, kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa, jadi ini harta banyak, saya ini anak angkatnya tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya, ini bagaimana? Atau sekolah itu mah buka bapak mah tuh nggak ada hak, ya nggak apa-apa ceknya. Tapi ini harta harus dikemanakan? Saya akan tasarufkan cak otak kula. Eleku polisi anak ustad beribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae ku kula. Hebat eta teu daekeun. Berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun kajen ku kumaha ge. Eta tinggal dicokot doang ku nyana. Jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge. Nyana anak angkatna bapana mawat pamajikanna geus ti heula, tinggal sanyana-nyanana doang, mamang eueuh nyana bebeja, tinggal sanyana-nyanana doang, nyana polisi atuh matak naon dilegeg ku nyana. Tapi aya imanan, teu kula datang ka rimbasak, oh cakate berarti tasawuf di polisi. Berarti polisi. Tanya heula ku kula, lalaunan dari mana? Dari Jawa, nama beres pada bejakeun kukulaya. Terus pernah nyantren pantes, masya Allah. Atuh polisi kan bener mah bener bae, atuh bener bae. Kiai ge itu bener mah ente bae sarua bae. Iya tuh nu kiai mabok kula nyaho, polisi bener nyaho. Ngan lolobana tuh bener polisi. Tapi aya nu beneran, eta hiji di Jakarta deui. Hebat jasa dawa polisi, masya Allah. Nyana datang di berungu ku babaturan rekan-rekan. Lantaran urusan obat, nangkep gitu, amal diperpanjang, tapi hebat eta polisi, tetap gitu. Aya keleh tuh di negara teh polisi nu jujur aya, abri hiji dua nu jujur aya. Tapi kuari unik na ya unik di luhur pasini presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae danrem dandim luhureun dandim naon tuh si matanya kan naon tuh nu jaho sih mah urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna tah Koramil naik ke kabupaten naon Kodim nah Korem 2 naik deui ka luhur naon Kodam naik deui ka luhur heuh teu panggra mah eta di Kodam teh sih kumaha sih tuh teu nyahoeun segala mabas mah polisi atuh ieu mah geus ngeunaheun ieu kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun. Gue nama rombongan nu bodoh belah, untuk aing teu kanyahoan salah nage, siana bodoh. Saricing wae di luhur teh padieu teh dipasirikeun gitu kudu bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang. Geus tarariis teh tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui. Ngadenge deui pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal kasaliru kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang di dadahan padahal Pak goblok sia dadah aing ka neraka dadah saya ke mana surga dong Pak saya enggak korupsi cuman duit selawat doang Pak. Aya beta kiai korupsina di insyaallah kai yazilah ambalaya masyaallah kai azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min maradi azaniyatu ari awewe nu zina wa zani jeung lalaki nu zina
fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji min ummati lalaki jeung awewe anu zina teu mi'ata jalda 100 jilidan. Teu dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia. Sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP. Geus teu aya urang manuturkeun Belanda, Amerika, Yahudi. Masalah, ayo baik geus aya betah mah. Keur jaritakeun Quran majilid. Ketika negara teu ngajilid bakal ditanya enggak di akhirat. RT. Aduh, aya naon? Nabi malah teu daya teu upaya bobong sia. Masyarakat sia aya nu zina. Nyaho sia? Atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage. Kunaon sia itu ditindak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kan kula mah boga atasan kepala desa abdi masa pira pamong salura sia Juned panggil Juned lurah yaho masyarakat sia nu zina terang kunaon ku sia teu ditindak sesuai jeung fajlidu kulla wahidin minhum jalda mi'ata jalda kunaon abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ke abdi kan aduh bahaya saatasan sia samopok panggil camat kitu kene panggil bupati weuh geus direnteng-renteng ge bupati dipanggil gubernur pan abdi mah boga atasan saha ya yang sudah maklum RI 1 panggil cek presiden saya kan cuma melaksanakan itu kan hasil godogan DPR dipanggil wah geus moal bisa ojah ya dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil DPR dirantai MPR dibelenggu seluruh pemerintah dirantai. Kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim? Enggak apapun yang terjadi ngegejebu. Kuari mah tenang, ada harga aja sekian. Tah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kunaon teu dilaksanakeun? Tuh, tinggal kiai dipanggil. Kiai. Aduh, malaikat mah gandeng-gandeng. Siap. Yaon teh raya sia aya nu sila. Nyaho. Kunaon sia cicing bae. Abdi unggal ceramah nyaritakeun. Ngaji nyaritakeun. Abdi mah sakadar ayat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Adapun boga kewenangan adalah pemerintah kahayang abdi maksa dijilid. Abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah tapi pemerintah kitu-kitu bae. Hampura malaikat gagah kiai mah panggil ki podali sarua bohong sia mah ngajinan teu karena Allah mana aya sih cek ki podali ngaji teu karena Allah eta sia balik deui sorban tinggalin sekali ya Allah aye fajlidul kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Ya Allah Karim. Ilmu ayat wa syaykhatu idza zanaya farjumuhuma. Ieu teh adina sahlapan namun kurang di tangan dina Al-Qur'anul Karim teh ayat tapi wa baqiya hukmuha. Hukum nama masih kene aya. Dicukupkeun ku ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh, aya nu dinasah lafaz jeung makna, aya nu dinasah lafazna hungkul maknana tetep. Wah eta bagian kiai, bagian ustaz santri.
mun dicaritakeun ku ari atuh sada jadi caritakeun ke sapira dagang nek nyaho di mana kapuyang-puyang caritakeun kos kitu geus da mah kos kitu bae tah urusan tuh baheula aya hiji jelema ngaranna Kimai jeung Ki jeung Nyi Gomidiyah nu dicaritakeun dina hadis Bukhari ketika turun ayat fajlidu kulna wahirin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sageta ngalakukeun zina maka hate inget ka akhirat ieu di akhirat mangke bakal dibeulung di neraka jahanam boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cek Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi gen teh langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasirawi Gintung ngarep pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasirawi Gintung. Nah iya di Maiz bebeja ke Gopedia bebeja sabada di Bang Balerkeun tetep ngaku akhirnya diranjang. Begitu ditanya geus kawin ya ontoran ranjang sampai pae nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancer getih. Masya Allah asana ngaleket cak jadat ketika huluna kena terus malancer terus anu kena matana mata mancer kuabeh ngarasa teu daya teu upaya. Tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeulem aut-autan kabeh bakal kala luar getih jeung nana Rasa Ki Mais jeung Ki Gomediah dipaehan diranjam datang ka pae bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia rajam atawa had setengah negara baya kabeh setengah negara bisa mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar ada kosong ya negara ieu ada kosong. Ya Allah nu zina tetep bae jelema geledek berduit dah hese nyaritakeun adalah iyalah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson goer muhson cilik. Masya Allah ila juzakari bifarjin muharramin li'ainihi khalinani syubhati mustan yujibul hadda ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjang zakah asal hasapahna asup mun aya hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm nah geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nyana mah eueuh hasapahan diukur be tangtungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti
aju asupna sakitu majlis wajiban. Masya Allah. Diasupkeun anak ka mana bi farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awe bobogaan belah hareup paranti eta ta tur nu diharamkeun zatiyah ngasupkeunana sepi tina subhat lain wati subhat tur mustahan cik watak artina parji bangsa adamin hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu pae na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zina jeung indun yani ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapana atawa ukuran hasapa bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran eueuh hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subhat tur pikahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihan indun wajib dihan lamun guer muhson 100 jilidah. Ya Allah ya Rabbi, Quran jelas jasa sebab lawan nu mantak dijilid abeh aman negara sebab urang wajib ngajaga turunan abeh agama kuat wajib ngajaga turunan berarti temenang diacak-acak ketika jelema zina ngabogaan anak zina agama moal maju dicekal ku anak zina acak-acakan kajian kukumaha ge taya urang wajib ngajaga turunan berarti urang teh wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan itu mun urang teu ngajaga turunan yakni zina kena sanksi nahan mun guer muson raja Allah karim Masya Allah hartina hati lamun muson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah sajaba dijilid tagrib iceun 100 km atawa ka tempat anu kira-kira jana hese balik deui heulana lamun yana muson panjang sampai pae Allah karim kumaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanna buntung ancreng ka hareupeun imarangda aju nyiranggat ke atuh dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horana disebut hulu kuya jalain hulu orai jalain ieu masa kumaha ieu mah supan nu karak bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebal-kebal meureunanan raya aya rada aya serseran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogohan aing meujeulna tan teu tolol terang da aing kumaha ngomongna atuh ya aya di kitabna kumaha atuh mah teu diomongkeun dan mentak ngaji teh kos ki ngomongkeun nu kieu aing pegel yeuh aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah masyaallah kumaha tah diasupkeun ku si Sarwiti biasa ngalih rada peureum-peureumman seti
aing kumaha ngomongna atuh. Tah, geus moal panjang-panjang lah. Nu jelas Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi tang mental aju diasupkeun ieu nu dimaksud wajib dihadang teu Eta kan nu dimaksud mah. yo geus atua qala bi mutasilin kajaba ku ayana kecap mutasil bahasa ilaju zakar hiji lalaki anu itisal kalalaki manis tadkhalat zakaron makuana ya awawe sarwiti ngasupkeun zakar lalaki bari coplok pilalaki misah eta mah pala hada alaiha kewajibihan ngan tetep doraka mah doraka ngan teu kudu dihad. Masya Allah kumaha deui lamun aya awewe ngasupkeun zakar ngan lain zakar jelema Nyi Sarwiti liwat ka kandang kuda aja aing kumaha ngomongna tuh deui aing mah balik teruskeun atuh lah kuda keur gaceng aing teruskeun ku sia ngomong lah ya aing kudu kumaha atuh kuda gaceng aja kunyana dipotong ceknya lumayan yang oomeun dibawa ka kamar diasupkeun kunyana jelema eueuh ceknya lah aya bobogaan kuda bae sedeng ieu lah jadi diasupkeun jadi potong kudana na eta tetep teu wajib had sanajan henteu potong misalna kuda keur gaceng haju Sarwiti nangkep di handap ngadaplok mah de kuda de kebo lah pokona mah tetep henteu kudu dihad lain kudana lain kebona Sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraka mah doraka ulah hajuki cek awet na iki mah cenah meureunnan lumayan ye lain tetep doraka kan teu kudu dihad teu kudu dihad. Masya Allah kumaha lamun kieu Nyi Sarwiti boga kawauna ngaranna Beti kakaler ka kidul kawetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Beti ya guruntas gerentes bahwa si Beti mata majalain jelema normal ya na disebut lalaki jalain disebut awewe lain berarti mah banci barang keres di deuleu ku si Sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horeganan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya Sarwiti ge kapi asem sakira ya bukan dua kieu nah iya aya dua jadi terjelas kan ieu mah jarang sebenarnya nu dua kieu jarang ngan aya muskil ngaran jadi muskil teh can kanyawan lalaki jeung awewena disebut lalaki ja aya nu mesem disebut awewe ja aya nu nangtung ieu can kanyawan di deuleu bogohna kadang-kadang nya jeung lalaki resepna ka lalaki berarti awewe kadang-kadang jeung awewe resepna ka awewe berarti lalaki berarti muskil ieu can kanyahoan apakah status lalaki apa status awewe kan engke urusanna waris lamun bapana maot mun bapana maot ieu nya warisanana sabaraha mun lalaki atul li zakari mithazil unsayain kalian awewe lamun awewe atuh sabagian lantaran ai lalaki mah nya nyuhun nya nanggung ari awewe mah ngan nyuhun doang teu nanggung ieu Sarwiti ieu kitu Beti mun bapana maot ieu nya tak kasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewena kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya bogo ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nya awewe atuh bagian awewe
ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe jok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe jok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanyana teh muskil ulah nyaritakeun urusan muskil gua mah nyaritakeun sarwiti babarengan jeung muskil kunyana dibuka aya dua barangna can kajawan lalaki jeung awewena haju kunyana ditoel-toel hudang si betina mah kerek ditoel-toel hudang kulantaran sarwiti rangda pangangguran nyeklak ngena di dieu nyeklak di luhur anu jadi masalah ta ieu sarwiti ngasupkeun barang muskil eta teh wajib apa henteu dihad henteu tetep teu wajib dihad dataran lain zakar lain lalaki ilaju zakar teh kudu zakar lalaki anu basi keneh antol jeung dirina ya Allah kurang kumaha agama jasa ki jelasna anu diharamkeun li ainihi ku zatna ieu ngasupkeun kumaha lamun teu diharamkeun jadi nafsil amrina je mengharam haram ngasupkeunana zatiahna memang haram kumaha lamun zatiahna teu haram atuh teu wajib Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe SMS ketemuan lah di McD wuih kotaan nih mau kotaan nih obrol terus ngadahar goreng kotok juara amat kadang-kadang ya goreng kotok di McD jadi goreng kotok atuh Masya Allah guys pakai bahasa kelembur deh guys ulah pakai bahasa kota-kotaan ini tersep nah nyana janjian kita masuk hotel yuk oke deh masuk hotel dibuka begitu dibuka zinanya begitu zina beres seri benyana barang seri kak hah ji emang sasa itu gua pemajikan kakak horenganan pamajikanan pamajikanana nyarupaan si jahe nu tadi jadi jahe bukna kos kitu kunyana ditiru ka salon kemudian nana emang aya mirip-mirip lah mirip-mirip kan baheula ge aya Bunyamin aya Arif teh eta akan mirip tah kos kitu tah aya Jojon si Jona kan mirip tah aya Oma Irama jeung Nano Roman sapat eta mirip tah nah jeung Dedi Irama kan eta mirip-mirip tah cak sia aing mah mirip lamun di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Ti Oktavia baheula aya nu mirip kemudian Yani Rahman aya nu mirip di dunia urang lamun nyaritakeun Jobo naon gara-gara 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge nah Bruxelles eta teh bintang film ternama dunia eta teh nu miripna di dunia ya tilu lain lalagaan nah baheula aya bintang ternama India Hema Malini aya nu nyarupaan di India keneh teh ieu keur carita nu nyarupaan loba jasa nu nyarupaan loba ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi nya teh dimirip-mirip barang datang ke hotel biasa bae oh pikiran Ki Zaid nama barang geus ngobrol je orang pamajikan anak nyangkanya si jahe kabogohnya anak nyana geus dekat zina barang geus beres orang pamajikan anak atuh teu kudu dihan atuh kudu ja pamajikannya anak hebat teh budak teh bisa nyarupaan kos gitu hebat eta Masya Allah ngan moal aya di dunia nu sarupa kakawasan Allah subhanahu anu akur moal aya geus nyatakeun moal bae adapun mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan Akur Arif Tumuridiana teh Hema Malini jeung eta akur kemudian loba akur coba ge tilik-tilik nu aslina jauh
tetep henteu teh aku aya persamaan lamun ditilik-tilik disebut moal akur moal akur. Nah ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu deuk nyatakeun bi farjin muharramin li'ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeunana mun diasupkeun haram hakikatna zatiana haram ternyata dianggap punyana haram barang geus sadar horengan pamajikanna teu kudu diiha